Ngan mainna setan mung sorangan hayang aya batur diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala anak Adam. Anak Adam panggeulana mah sebenarnya mah penghuni asli neraka mah setan lain anak Adam. Anak Adam mah kabeh di surga. Karena Nabi Allah Adam di surga. Parehna dosa hatenya eta asyakku billah mangmang kana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang mangmang tina kekuasaan Allah eta kaasupkeun dosa hate. Geus puguh mangmang ka Allah mah otomatis meureunna lain kaasupkeun dosa hate de murtad atuh bisa kufur atuh panter yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Wal amni min makrillah jeung ngarasa aman tina mukrillah. Bahasa mukrin teh mukrun tidinya. Paksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min abistirsalin mil ma'asi matikali ar-rahmatillah ta'ala fala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirin. Anu bakal menang karugian sekian banyak jelma anu nganyatakeun iman ka Allah Subhanahu wa taala nyata jelma anu teu rumasa dina cengkeraman Allah Subhanahu wa taala. Walabir takabal kabair qala qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tina sawarehna maksiat ka Allah Subhanahu wa taala beh dieuna nyata jelema anu putus asa tina rahmat Allah. Rumasa teu diperhatikeun ku Allah, rumasa urang teh teu didenge omongan teh ku Allah, berarti teh jelema teh kasupkeun jelema nu putus asa kana rahmat Allah. Asa kieu-kieu wae perasaan teh tak kitu? Berarti boga suudon ka Allah Subhanahu wa taala. Pesimis ka Allah eta teh kasupkeun maksiat hate ka Allah. Jadi kumaha atuh kudu nama ka Allah mah al-ittikal ay tawakal kudu pasrah kabeh segala urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Imati balik pedah urang geus ngadawa apa tahun-tahun can kate mung ngawujud wae tungtung nama asa teu diperhatikeun ka Allah teh diurus. Berarti eta jelema teh maksiat ka Allah hatena. Nah sebabna henteu sumandar teu pasrah ka Allah Subhanahu wa taala berarti ngajauhan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana deui cenah? Al-Yesu madin Al-Qur'an la tayasu mir rauhillah. La tayasu mir rahmatillah. Ulah putus asa ku sebat rahmat Allah mah senantiasa mere rahmat ka urang sadayana. Urang we anu rumasaan ulah baparan ka Allah mah. Mana deui cenah tina sawarehna maksiat hate teh wa takabbur ala ibadillah nyaeta takabur ka hamba-hamba Allah Subhanahu ka ayyara fi nafsihi innahu khairum min ghairihi saperti ningalikeun ka alus dirina leuwih alus tibatan batur. Eta teh maksiat. Rumasa diri leuwih alus leuwih mulia leuwih sagala tibatan batur. Eta maksiat hate. Rumasa aing leuwih getol ti batur. Rumasa aing leuwih bersih tibatan batur. Eta maksiat hate. Ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtakiran nas ani imat takabbur ala a'da'illah wal fisqatu wa zulmatu wa khalul jabri fid dunya wa bil masaib wa arbabil manasib min haitsu tilkal hisali matlubun syar'an. Contoh seperti anu tadi tina sawarehna maksiat hate nyaeta jelma anu ngarasa leuwih hade tibatan batur terus ngahinakeun kana pola atau tingkah batur. Nikmat takabur ala a'daillah. Tidak sedikit orang yang takabur itu menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti setan teh guruna malaikat
muridna eta setan Azazil ka dieuna. Pertama ngaguruan malaikat, anu kaduana terus malaikat tepikeun Azazil mah Azazil generasi kaduanya ngaguru ka malaikat tepikeun ka pangkatna leuwih deukeut tibatan malaikat jeung Allah Subhanahu wa taala gara-gara boga sifat takabur dititah sujud ku Allah Subhanahu wa taala kana Nabi Adam tadaikeun lain ku sebab maksiat anu lain eta setan sateu acan dilangat ke Allah Subhanahu wa taala ibadah. Malahan ibadahna para malaikat 7 lapis langit ku eta ku setan ibadahna dilalap jeung peribahasana ibadahna malaikat. Gara-gara hiji maksiat hate takabur teu wani sujud mung diperintah sujud ka Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam rumasa aing leuwih hebat tibatan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar Gusti mah nyiptakeun Adam tina tanah abdi mah tina seuna hebat mana seuna jeung tanah atuh teh mah teu sebasim kuring piraku abdi kudu sujud ka saha ka Adam ka sahanapeun padahal mah saha anu nitahna nu marentahna saha Allah Subhanahu lain ningali kana jinis anu disembah atau disujudna gara-gara takabur hatena eta setan ka Allah Subhanahu wa taala teu ngawaro teu sujud ka Nabi Adam fa alaihi la'natullah ila yaumiddin tiwecik ayeuna anjeun dilaknat tepikeun ka akhir zaman dipeclenkeun ka neraka Allah Subhanahu wa taala engke akhir baring kabalik deui ka surga urang bakal balik di ka surga lamun teu nuturkeun setan balik lamun nuturkeun setan jadi batur setan ke balikna ka neraka gitu. Lalu orang nuturkeun syariat Kangjeng Rasul napak kelas duwi ka Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sakumaha perintah Allah din Rasul jeung na Al-Qur'an maka bakal salamat balik deui ka asal urang nya teh surgana Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang tipe salah teu nuturkeun syariat Kangjeng Nabi terang Allah Subhanahu wa taala otomatis anu digugulu ku urang anu dituturkeun teh setan otomatis setan sura Allah Subhanahu wa taala wa alaihi la'natullah ila yaumiddin tapi kan ka akhir kiamat nungana setan bakal dilanat ku Allah Subhanahu wa taala. Jelma-jelma anu mengikuti setan bakal milu jeung setan ka tempat pangbalikanna nyata narakana Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang boga sifat takabur sarua jeung setan. Sedangkan takabur teh sifatna Allah teu meunang dimilikan ku makhluk. Takabur sifat Allah teh mah. Al-Takabbur, Al-Jabbar, kuat, maha maksa jeung segala rupa. Takabur Allah pantas karena khaliq. Kabeh sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Pantas takaburna, pantas dah Allah Subhanahu wa taala. Urang teu daya teu upaya tanpa pertolongan Allah mah. Tah sifat takabur teu meunang aya di makhluk. Ketika eta takabur aya di makhluk otomatis wa man takabbara wada'allah jelema anu takabur ku Allah bakal dihandapkeun darajatna sagala rupana bakal dilalapkeun suatu saat di dunia maupun di akhir ada Allah bakal jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala aklan wal biskatu wa zulmatu wa ahlul jabri fid dunya nya kitu keneh tina sawarehna maksiat hate teh nyata mutuskeun putus asa jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala ngarasa hebat leuwih tibatan batur dina ibadah maupun dina kebaikan anu katiluna min hasutil kalhisoli matlubun sar'an dina sawarehna maksiat hate teh lamun seandainya hate dicampuran ku atajammul bil malabis wal maraqi wal tu'um la yusamma kibran. Kumaha lamun tajammul bil malabis? Pertanyaan. Lamun dangdanan alus kasukeun takabur apa henteu? Pakena hade pantos sungit. Kumaha teh? Wal malabis
Mana di wal maraqib non tutunggangan motorna wah rai mah motorna keren mobilna hade wat taum ada mat'am kadaharan aja si eta mah mulai lain sabangsa urang pokona teu bararau kadaharan lagi saya tahu daharan ku di dahan kurang asa sigari itu baru kitu nih sehoreng meureun kadaharan luar negeri teh meureunannya mangsa made kadaharan Jepang sosis mode kali itu sosis orang teu warna pun biasa lagi jamur orang mah gitu jeung gitu dengan sakali dahar jeung nu kitu teu ngaran lain aing mah cenah mane kana pugu dahar sepi dahar teri jeung jengkol eta karena daripada orang asup ke restoran Jepang lantaun ke restoran Korea nu karena itu yamin karena itu nya keukeul etana beda jeung urang keukeul beda jeung urang tah lamun kadangan hade terus pakaian alus terus mobil alus kendaraan alus kasupkeun takabur apa henteu tergantung niat hatena lamun eta pakaian tujuanana hayang kasebut jelema anu wah bisa jadi tapi tujuanana ngaji teh ngaji make pakaian HD make BHS make naon make samping kas BHS Kasmeri jangan ngaji alus tujuanana piraku teh tempat mulia turuna malaikat turuna rahmat Allah Subhanahu wa taala piraku pakaian anu teu pantes kan kitu takuna naon kur salat alus malahan tajaman ilbasu min siyabikul malahan cenah nu ampang alusna pakaian lamun keur salat id makom eta salat id pakaian anu alus nu aranyar nu alus lamun nu alus kadakan nu bersih doang gitu berarti eta mah dosa tetep lu alus-alus yang penting bersih eta mah dalil teh boga banyu anyar gitu dalil teh boga banyu anyar teh kabeuli banyu anyar teh mah ari nu baju anyar kumaha pake teh kunaon teh lebaran alus nama anu anyar bari baju alus songit bersih jeung sajabana eta alus arek ibadah teh meuli teu pantes gitu ada ke tempat anu lain papanggih jeung rahmat Allah jeung tempat-tempat mulia urang teu meuni pararantos ari kapanggih atau datang ke tempat-tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala meuni goreng patut atuh kudu bisa nempatkeun teh gitu are ka sakolahan are ka meuni cekerna luar biasa meuni hade jeung sajabana nah are ka majlis are ka masjid are biasa salat oge make kaos oblong mun kitu sah menurut hukum fikih mah sah wae asa bersih asa nutupan aurat ngan adabna kurang beunang nu kapantesanana gitu ari urang arek datang ka panggeujeung lurah dibejakeun lurah bade dongkap tina jam sakieu mun sagala nu pada aya-ayakeun dangdanan ka mun dipantes-panteskeun nah sebab dia lho tibang lurah maksudna lain ngahinakeun ka lurah mah jelema biasa saudara ka urang padahal jadi pemimpin doang gitu urang batu ge kan milih mana sebab dibere duit gitu ada pohon di ka urangnya gitu